Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Titan Regiansah kelas 10 A Farmasi. Abdi bade ngadongeng anu judulna Reungit Disada Dina Ceulik, anu jejerna ulah nyokot barang batur. Di zaman baheula aya hiji kerajaan anu diratuan ku reungit awewet. Atuh kerajaan eta loba panjaga-panjagana saperti tantara jeung deui patihna anu satia. Sang ratu reungit kaciri pisan gindingna, make baju urung herang, make gelang emas, make kalung emas, make suweng emas. Pokona mah sang ratu reungit teh wibawa pisan. Dina hiji peuting euker jemplang-jempling. Atuh sang ratu reungit teh euker sare tibra, panjaga-panjagana ge euker tibra sarare. Karayap aya hiji jalma asup ka kerajaan anu niatna erek nyokot suweng emas nu dipake ku sang ratu reungit. Waduh, kayak ratu reungit make suweng emas. Eta si jalma erek niat maling suweng emas nu ratu reungit, ngadeuketan ka ratu reungit. Wah, cokot suweng emasna. Eta si jalma kakarage nyopotkeun hiji suweng emas nu di aya ratu reungit. Ratu reungit karasaeun atuh hudang, da karasaeun yen suweng emasna dicokot ku jalma. Aduh, iya, suweng urang dipaling, tolong. Eta si jalma nu keur nyopotkeun suweng emas nu di aya ratu reungit, kakarage nyopotkeun hiji, atuh kaburu-kabur lantaran ratu reungit kaburu hudang. Waduh, hudang ratu reungit kabur. Eta tantara-tantarana harudang jeung penjagana langsung ngudag eta ka si jalma nu maling suweng emas. Da teu kaudag eta si jalma teh da geus kaburu jauh manten. Eta isukna sang ratu reungit marentahkeun ka tentara ka panjagana jeung dikaratiatna. Sakabeh bangsana reungit teangan suweng emas nu tadi dipaling ku jalma. Siap ratu, siap. Sok mulai teh ayeuna teangan suweng urang nu tadi dipaling ku jalma ka jalma-jalma kabeh. Tah ku kituna panjaga jeung tentara-tentarana neangan suweng emas ka jelma-jelma. Nepi ka ayeuna neanganana anu sorana sok disada suweng. Kitu cenah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.